Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharaini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Faslun utawi iku pasal sawiji fil wudu'i ing dalam martelakeun wudu. Furudul wudu'i sitatun ari pirang-pirang fardu wudu sitatun iku 6. Al-awalu taika ngawaliku niatun niat asannya taika pengdo iku goslul wajhi ngawasuh rarahi. Asalisu taika peng telu iku goslul yadaini ngawasuh tangan loro ma'al mirfaq ini sarta siku karone. Ar-rabi'u taika ping papat iku mashu syai'in ngusap salah sawiji perkara minar ro'si saking sirah. Al-homis utawi kaping 5 iku goslur rijlaini ngawasuh sikil loro ma'al ka'baini sarta memuncangan karone. As-sadis utawi kaping 6 iku tartibu tartib. Ieu pasal bade nyarioskeun fil wudu'i tentang wudu. Wa wal musamma bil mutahhir ar-rafi. Ieu wudu teh nyaeta nu disebut susuci anu ar-rafi'i anu ngahilangkeun naon ngahilangkeun kana hadas alit. Furudul wudu'i walau kana wudu manduban. Ari fardu na wudu sanajan wudu na ayeuna sunat tetap sitatun fardu nama atau rukun nama aya genep. Nanti dia jual wae pertanyaan kunaon ari dina wudu dibahasakeun ku furud, ari dina salat ku dibahasakeun ku arkan. Padahal nisbatna antara furud jeung arkan teh labdun muta'addidun wa manahu wahidun, lapadna beda, lapadna bermacam-macam jadi aya 2, aya furud aya arkan. Tapi makna nama eta-eta keneh. Ngan ari dina wudu dibahasakeun ku furud, ai dina salat mah ku arkan rukun. Tah di dieu ceuk Syekh Nawawi Al-Bantani dijelaskeun wa barul musannif bil fardi huna wa fi salat bil arkan. Bahasa musannif dina bab wudu ku ayeuna bahasa furud, dina salat mah ku bahasa arkan rukun. Naon sababna li anna ulama tana tafriqu af'alis salat. Sangsa kacegah misahkeun pagawean salat kanat kahaqikotin wahidatin. Samang-samangsa ayeuna dilarang misahkeun pagawean salat, dilarang misahkeun pagawean salat teh. Saperti naon gitu urang beres maca Fatihah, eureun heula urang teh kacai heula beres maca Fatihah teh. Geus kacai salat deui tah. Dicegah artina teu sah salat kitu dipisah-pisah. Kanat mangka ayeuna salat kahaqikotin wahidatin af'al salat ya saperti hiji hakikat anu teu bisa dipisah, muraqabatan min ajzain tersusun tina pirang-pirang juz. Gitu. Panasaba andu ajzaiha arkanan maka ayeuna pantesna ngitung juzna ayeuna salat dihitung rukun. Rukun teh tihang. Jadi lamun salah satu tihangna dicopot umpama dina bangunan teh mah maka eta bangunan bakal run. Salat ge bakal runtuh lamun dicabut salah satu tihang tah kitu. Maka dina salat mah beda jeung wudu. Bahasana arkan. Kumari dina wudu bihilafil wudu berbeda jeung pagawean wudu li anna kulla fi'lin minhu ka ghuslil wajhi mustaqilun binafsihi. Sabab setiap padamelan dina wudu seperti mana? Seperti ngawasuh pamenteun mustaqilun binafsihi, mencil binafsihi, mencil teh mencil pagawean ayeuna ngawasuh pamenteun. Kumaha kitu?
wa yajuju tapriku af'alihi meunang ayeuna misahkeun pagawean wud misahkeun ayeuna ngawasuh pameunteut jeung pagawean ngawasuh panangan. Misal urang keur ngawasuh pameunteut beurayak hujan sedangkeun di imah urang boga popoean anu eta popoean teh penting lamun ku urang teu dijait bakal lapur misalnya moal kaala deui maka ayeuna urang keur waktu ngawasuh pameunteut eureun heula nyait heula seuseuh tah kitu maka bahasana fur jadi kafarduan dina wudu satu persatuna bisa dipisahkeun ya. Bisa dipegat beda jeung salat teu bisa dipegatkeun. Jadi ibarat hiji hakikat dina salat mah. Tah kitu cenah. Al-awalu an-niyatu nu kahiji kafarduan wudu teh niat. Mana dalilna liqauli salam sabab aya hadis Kangjeng Rasul innamal a'malu bin wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sahna cek Imam Syafi'i alif lam di dinya maknana lisihah dina al amal alif lam bermakna lisihah maka ngamanan innamal amalu bin niat teh pasti nasahna mang pirang-pirang amal ibadah teh bin niat ku ayana nih niat sah. Qolal pusini nama tu sabuta kali pusariyatil badaniyah. Cek Imam Pusini mah pastina diitung pamerdih syara pamerdih agama nu bangsa badan rek ucapanana wa af'aluha pada melanana as-sadiratu anu ayeuna dilakukeun ku orang beriman minal mukminin idza kanat bin niatin dihitung ketika ngabogaan niat dihitung alias sah diterima ku Gusti Allah lamun diniatan berbeda jeung hiji amal nu teu kahaja eta beda gitu. Wa inna malikul limri'in juz'ama nawahu pastina setiap ayeuna seseorang setiap jalma bakal ayeuna manggihan kana perkara nu diniatanana bakal hasil kana sakur perkara anu diniatan gitu. Niat ayeuna ibadah hasil ibadah niat ngala ilmu bakal hasil ilmu in khairon fa khair niat alus dibalas alus wa in syarron pasarun niat goreng dibalas goreng. Iraha cenah niat diniatan niat dina wudu dipraktekeunana dilaksanakeunana niat wa takunu niat inda ghusl juz'in minal wajhi niat teh dipraktekeunana dina nalika ngawasuh mimitina juz dina pamen ngawasuh awalna juz pameunteut itu sabab ti belah ayeuna luhureun pameunteut atawa ti tengah-tengah atawa ti belah handap ngawasuhna pameunteut di dinya prak langsung ayeuna nganiatan gitu. Asani anu kadua na ghuslul wajhi ngawasuh pameunteut cenah. Rukun wudu anu nomor kadua teh nyaeta ngawasuh pameunteut nu kumari pameunteut teh ti mana nepi ka mana batasna wa huwa ma baina manabiti sya'ri rasihi nyaeta mate perkara nu aya di antara tempat jadina rambut eta batas-batasna wajhi gitu. Lamun ayeuna ti belah luhur teh mah anu teu jadi rambut ta eta wajhi nu jadi ayeuna rambut eta roksi gitu. Rambut sirah jadi eta roksi wa tahta muntaha lihiyatihi jeung ayeuna di belah handapna eta sahanapeun tungtung ayeuna jangot tungtung jadina janggot ta ieu eta mana wa ma baina udunai di belah gigirna nyaeta perkara nu aya di antara dua kuping ieu ka gigirna berarti ieu
Gitu. Pamin husurhu kal hajibain. Termasuk kana waji nyaeta rambut anu jadi dina pamenteun dua halis ieu termasuk kana waji gitu. Wal ahdabi wasaribain. Sareng ayeuna camang wasaribain teh jeung kumis. Ya. Jeung lamayna. Wajibu ghuslu dhahiri hadis sumur wajib ngawasuh dhahirna rambut anu jadi dina pamenteun wa batini hajeng jerona mal basaroti sarta kulitna kudu kacaian anu aya di sajeroeun eta rambut ya. Itu eta Ghuslu wajhi nu kaduana salisu ghuslu yadaini ma'al mirfaqaini nu katilu ngawasuh dua panangan ma'al mirfaqaini sarta siku duanana sikuna kudu kakumah lain seret siku tapi sarta siku kudu kakumah sikuna au qadrihi matawa kira-kira mirfaqaini atawa perkiraan lebah mana ayana siku inda pakdihima di mana ayeuna zaman teu bogaeun siku lempeng ti dieu ti tungtung ramo nepikeun kana tak-tak teh eta mah sikuan lempeng kira-kira umumna siku sabaraha senti tina tungtung ramo hitung semet dia kira-kira eta kumah semet kira-kiraan siku. Wal ibratu bil mirfaqain inda wujudihima nu diitung ayeuna bil mirfaqaini ku ayeuna dua siku teh dina wujudna dua siku walau fi ghairi mahalima al mu'tad sanajan fi ghairi mahalima teh dina lian tempatna ayeuna siku anu biasa saperti kumaha hatta lawil tasaqqa bil mankibain utubiro sehingga keun lamun aya jalma sikunana teh ya tepung kana tak-takna sikuna teh di dieu tah di dieu deukeut kana tak utubiro hitung nepi ka dinya kumah sikuna aya di dieu jadi ugel-ugelanna teh bisa gerak di dieu ugel-ugelan sambungan di dieu sambungan misal maka utubiro dihitung eta siku berarti samet dinya kumahna gitu. Da aya eta mah siku tadi mah lamun teu aya sikuna teu aya sikuan maka kira-kirakeun umumna semet mana kumahna Arabiu masusai minarosinu kaopatna ngawasuh salah seje perkara hiji perkara minarosid dina sirah gitu walau ba'du sya'ratin sanajan sapalih rambut itu sanajan ayeuna sawarehna rambut dina sirah nu diwasuh teh nu diusap teh au qadrihima atawa kira-kiraan ayeuna sya'ratin rambut minal basaroti tina kulit jadi kudu kausap kudu baseuh kulitna jeung rambut itu aya syarat dina ayeuna ngusap ayeuna sirah saalit teh wasartus sa'rul al-mamsuh alla yakhruja an hadir ra'si min jihati nusulihi syaratna ayeuna rambut anu diusap teh dina sirah teh alla yahruja ulah ngaliwat tina batas sirah batas sirah mana batas sirah teh ieu nu jadi rambut dina sirah gitu misalna teh ngawasuh aya rambut dina punuk ka dieu ieu mah pan punuk aya ngawasuhna teh rambut nu jadi dina punuk buluan eta mah da lain sirah teu kaitung maka teu sah ngusap rambut anu jadina lain dina batas sirah jadi ngawasuh sirah saalit bahasa Sundana nama rukun wudhu nu kaopat kade bisi pahili tolabna nunutan jadi ngawasuh sirah nu
alit atuh bingung cek sini nih da kami mah teu boga sirah nu alit atuh cek si aki atuh gampang da ayeuna usap we sirah nu alit anu aki. Jadi tungtung nama wudu teh kudu babarengan meureun. Tungtung geus wudu batal deh nyorang pangbatalan wudu. Nya bakubul atawa dubur teh gitu. Al-khamis ghuslu rijlaini mal ka'baini nu kalimana ngawasuh dua sampean sarta memuncanganna wa lam yakuna fi mahalimal mu'tad sanajan dua memuncanganna teh itu wa ilam yakuna sanajan tebukti eta ka'bain teh sanajan lain dina tempat biasa memuncanganna teh rada ngeser ka belah luhur lebah bitis kaeta kudu ayeuna luhuran we ngumahna di mana ayana memuncangan gitu. Ala anna wattafaqula anal murad bil ka'bain al udmani al barizani baina syaqi wal qadami fi kulli rajulin ka'bani. Jadi sepakat ulama nu dimaksud ka'bain teh dua tulang ya, ugel-ugelan dua tulang anu dohir antara bitis jeung dampal sampai bitis jeung dampal didinya aya dua tulang menyenul eta sepakat ulama. Di setiap lalaki aya jeung awewe eta mumuncang. Asadi sunu kagenepna tartib rukun wudu kudu tertib kudu nyusun kade nunna ulah dipiceun. Jadi nyusu atuh nunna dipiceun mah. Fi af'alihi tartib teh dina padamelan wud nyusun. Jadi ti hiji nepikeun kalima kudu nyusun. Wasitatul mazkurah arba'atun minha binasil kitab. Aina disimpulkeun rukun wudu anu genep teh dicaritakeun. Rukun wudu anu dicaritakeun tadi nu genep teh arba'atun ayeuna nu opat tinu genep teh dinas ya. Dinas ku Al-Qur'an geus disebut dicaritakeun dina nu genep nu opat mah nu hiji wa wahidun bis sunnah wa huwa niat nu hiji dinasna ku hadis nyaeta ni tadi teh dina hadis innamal amalu bin niat wa wahidun bihima nu hiji deui nyaeta tartib dinasna ku Quran jeung hadis eta tartib wajudilatil kitab kumaha cenah ayeuna dilalahna aya nuduhkeunana Quran kana ayeuna rukun wudu anu opat teh wa huwa qaunuhu ta'ala ieu jihadna dalil aya jadi Gusti Allah nyaritakeun ayeuna mamsuhan baina magsulatin nyaritakeun perkara nu diusap di antara nu wasuh fi qaulihi dina dawuhan Allah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq tuh. Pertama anjeun kudu ngawasuh wajah wujuhakum wasuh wajah aranjeun wa aydiyakum dua tangan wamsahu birusikum usap ku aranjeun birusikum teh sirah-sirah aranjeun tuh di tengah-tengahna aya ngusap wa arjulakum ilal ka dua sampean ke ayeuna kudu diwasuh ilal ka'bain nepikeun ka memuncangan gitu. Ayat wa huwa munazzalun bilogatil arab ieu ayat diturunkeun ku bahasa Arab sedengkeun ari Arab la tartakibu tafriqul mutajanis illa li faidatin diturunkeunana ieu Al-Qur'an teh ku bahasa Arab mah henteu narima ayeuna henteu misahkeun perkara anu sajenis kecuali li faidatin kecuali aya jadi nu sajenis sok disusunkeun tara dipisah kecuali aya faidah. Wahia ari faidah di dieu nyaeta wujubut tartib wajibna tartib kumaha susunan dina Al-Qur'an kitu. Pertama ngasuh wajah, kadua dua tangan, katilu
katilu ayeuna ngusap sirah, kaopatna ngawasuh 2 sampean. Eta nas dina Qur'an gitu. Jadi wajib tartib lanat bahu lain sunat tartib deh tapi bi korinati qauli sallallahu alaihi wasallam karena ya korena ayeuna pangandika Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi wajib ayeuna tartib sesuai susunan Al-Qur'an lain sunat tartib deh. Sabab di ayeuna dibantu ku hadisna Nabi fi hijjatil wada dina haji wada haji terakhir. Lama qalu ketika ayeuna sahabat bertanya ka Kangjeng Rasul, "Anabda'u bis sofa ambil marwah?" Cek sahabat, "Kami teh kudu mulai sofa atau marwah sa'i teh nya." Sa'i teh lari-lari kecil, apa kudu dimulai ti gunung sofa tuluy ka marwah? Gitu. Caur Kangjeng Rasul, "Ibda'u bima bada'allahu bihi." Pek aranjeun mulai bima bada'allahu sakumaha ayeuna parentah nu diparentahkeun ngamimitian ku Gusti Allah. Jadi ayeuna kudu dimulai teh perkara anu diperintahkeun ku Gusti Allah. Lamun perintahna kudu sopa berarti sopa heula gitu. Lamun perintahna marwah kudu marwah heula, tapi perintahna kudu sa'i ti sopa heula tuluy ka marwah susunanana. Itu wa huwa mamin qauli bima badallahu bihi ay ibda'u bi kulli syai'in badallahu bihi min anwa'il ibad. Jadi eta hadis Nabi teh nerangkeun dina haji wada nerangkeun kudu mulai ti sofa tuluy ka marwah sabab diperintah ku Allah itu sesuai susunan perintah Allah. Tegasna nama ibda'u bi kulli syai'in badallahu bihi min anwa'il ibad. Lain dina ayeuna sa'i wungkul kudu ngamimitian teh setiap segala sesuatu anu diparentahkeun naon ngamimitian ku Gusti Allah tina macam-macam ibadah lain sa'i wungkul. La bi khususi sabab lain khusus sabab ayeuna sofa jeung marwah sa'i di dinya. Gitu. Jadi setiap ayeuna jenis ibadah kudu dimulai sesuai perintah Allah dina Al-Qur'an. Wa ma sunanul wudu adapun sunatna wudu pakasiratun seueur sunat wudu mah minha sapalihna tasmiyah maca bismillahirrahmanirrahim wasiwak nyiwak nyusur wa ghuslul yadain terus ngawasuh 2 telapak tang qabla idkhalihimal ina samemeh diasupkeun samemeh nyiuk samemeh ngasupkeun 2 panangan kana wadah cai wal madmadoh kekemu wal istinsak ngingseuk cai kana pangamung wa mashu jami ra'si ngusap sakabeh sirah tuh sunat ceuk ayeuna imam madhab Imam Syafi'i mah ngawasu atau ngabaseuhan sakabeh sirah teh nya eta teh sunat. Akmalna sampurnana wudu menurut Imam Syafi'i mah gitu nyata ngabaseuhan rambut jami ra'si. Ari menurut pendapat Imam Maliki mah eta ayeuna ngawasuh ayeuna ngusap sakabeh sirah teh eta rukun wajib itu. Tuluy deui pasunatan wudu teh masu jamil udain ngusap sakabeh kuping 2 kuping. Watayamun sareng ayeuna ngaheulakeun nukatuh sunat wal muwalah sareng ayeuna tuluy-tuluy ulah kapisah ulah kapegat ya tadi sunat. Berarti lamun urang kapisah dina wudu ku nyaitan seusehan nyaitan pare nya anu sakira-kira teu matak garing we gitu. Nyaitan seusehan kira-kira urang ngawasu pamun teu matak garing moal sabat nyeusehan pamun nyeusehan nyaitan seusehan moalnya kira-kira. Jadi meunang kapisah ceuk adat sakedeung. Wadalku ngagosokan gitu. Ngagosokan ayeuna anggota wudu wa taslis 3 kali. Wa yaqula tur ngucap sabada wudu teh asyhadu alla ilaha illallah la syarikalah.
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Eta sunatan wudu dicaritakeun ayeuna panjang lebar dina kitab anu arageung mah. Allahu alam bisawab. Al-Fatihah.